Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur indallah isna asara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin. Para ibu jemaah pangausan dinten Sabtu pasosonten, alhamdulillah waktu ayeuna urang sadaya tiasa kempe deui, tiasa ngariung deui kegiatan rutin kangge urang. Kegiatan pangaosan dinten Sabtu sabada salat asar. Mudah-mudahan kampana urang di tempat di madrasah janten kasayan payenan Allah Subhanahu wa taala. Janten wasilah sadaya pamaksadan urang, pamaksadan kula wargi urang nu sararae mugia diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Pala putra wargi urang sadayana nu waktos ayeuna nuju kirang sehat nuju teu damang, mugia didamangkeun disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ku teu damangna oge mudah-mudahan anu gaduh pamaksadan sadayana mugia sadaya pamaksadana nu sararae diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniyah nasalukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik lana wali walidaina amin. Salajengna nu tos ngarantunkeun sepuh urang sadayana khusus jemaah pangaosan nu tos ngarantunkeun ti payun mugia ditampi sadaya amaliana ku Allah Subhanahu wa taala. Diapunten sadaya dosa sadaya kalepatan ku Allah, dilebetkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik fir lana wali walidaina amin. Para ibu jemaah pangaosan sadayana, aya nu emut keneh Sabtu kapengker ngabahas naon Bu? Tilawatul Qur'annya. Ngabahas tilawatul Qur'an sasasih kapengker. Dina waktos ayeuna para ibu jemaah pangaosan sadayana anu bade ditelaah ku urang serat At-Taubah ayatna ayat 36. Nomor sabaraha Bu At-Taubah teh? Lan? Nomor 8. Nomor hiji surat naon? Kadua 3 Ali Imran 4 5 7 7 surat Al-A'raf. Ngarah enggal salapan surat At-Taubah. Para wargi sadayana surat At-Taubah teh seueur namina di antawisna urang sering nyebat surat Al-Baroah. Surat nami sanestina surat At-Taubah adalah surat Al-Baroah. Lajeng para ibu sadayana sepakat rupina para ulama bahkan teu aya sahabat anu ngawita anu ngaos At-Taubah dikawitan ku aosan naon? Bismillah. Terus teu aya saat At-Taubah tina taun teh langsung mohon. Janten ketika urang ngaos
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung we bara'atum minallah. Atau nabi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallah. Bade ti awal, bade di pertengahan. Benten sareng serat-serat anu sanesna. Nah, naon margina dina surat At-Taubah tidak ada sahabat yang membacanya dimulai dengan bismillah. Karena bismillah teh kandunganana lebetna rahmat Allah. Mohon bismillahirrahmanirrahim. Anu tipayun kantos dijelaskeun sabaraha teh hurufna teh Bu? 18 kandunganana adalah ayana rahmat Allah sementawis dina surat At-Taubah ma Allah mutuskeun rahmatna ka jama-jama musyrik cek barudak masih gak kontradiktif gitu siga fatojaiyah. Nah, tos. Dina surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala ngadugikeun anu intina saur Allah sajumlahna bulan dina sataun teh aya 12 bulan. Tah dina tafsir Al-Maraghi Bu kenging Dr. Mustafa Al-Maraghi maksud 12 di bulan di dieu teh adalah qamariyatan berdasarkan perputaran bulan. Jadi berdasarkan qamariyah tikawit sasih naon Muharram dugikeun ka sasih Dzulhijjah tibeh dituna keneh saurina tafsir bati lauhil mahfudna keneh dina sataun teh aya 12 bulan berdasarkan perputaran bulan. Para wargi sadayana maka upami urang ngetang balik sanes ngetang balik ka putra geuning aya dina Safinatun Najah alamatul bulugi salasun ciri balik teh 3 di antawisna sampurna umur 15 tahun kadek 15 tahun teh berdasarkan qamariyah teh kenging samsiah cek urang mah bulan hijriah jeung bulan naon Masehi tah kedah berdasarkan bulan hijriah. Non margina margi hijriah sareng Masehi dietang teh benten dina sataun teh benten 10 dinten saparapat gitu. Aya saparapat sagala nya Bu. Sabaraha saparapat teh 6 jam. Janten upami dina sataun mah dina hijriah mah 355 dinten. Upami Masehi mah 365,25 hari hartosna koma saparapat gitu. Saparapat teh 24 we dibagi 4 genep jam. Jadi bentena teh 10,genep jam gitu. 10 dinten koma genep gitu para ibu sadayana. Nah, urang uwihkeun deui dina sataun saudina Al-Qur'an minha arba'atun hurum. Dina sataun teh aya 4 bulan disebatna 4 bulan hurum. Ari bulan hurum teh bulan anu diagungkeun ku Allah. Bulan anu dihormati ku Allah Subhanahu wa taala. Dina eta bulan umat Islam teh kenging saur Dr. Mustafa Al-Maraghi bibadail kitab memulai merangan orang-orang musyrik. Nah, namun ti aya penjelasan dina Al-Qur'an ti kawit surat Al-Fatihah dugikeun ka Anas iraha anu 4 bulan teh teu aya. Teu aya penjelasanana. Nah, maka urang kedah ningal cik dina hadis aya teu aya penjelasan anu 4 bulan ieu. Maka di antawisna dina hadis anu diriwayatkeun ti Imam Ahmad nampi ti Abi Bakrah Kanjeng Nabi ngadugikeun. Namun panjang salerosna painten hadisna, namun dina penggalan hadis aya salasun mutawaliyatun 3 bulan berturut-turut wa wahidun fardun anu hiji misah. Saur sapalih mah 3 bulan berturut-turut anu hiji deui antara Jumadae wa Sa'ban. Hartosna antara Jumadil awal Jumadil akhir sareng bulan Sa'ban nyaeta sasih naon? Rojab. Jadi bulan anu diagungkeun ku Allah teh Dzulhijjah. Ceuk ibu mah bulan naon teh? Bulan Rayagung Dzulhijjah mah nya. Jadi urutanana Dzulqa'dah bulan naon? Hapit. Tos dipayutnya bulan Hapit teh bulan naon?
bulan kajepit. Bulan hapit teh bulan kajepit antara dua lebaran. Mohon satu Idul Fitri di bulan naon Idul Fitri? Sawal ulah bulan Ramadan. Nyebutnya jadi kan hiji Sawal namina oge. Hiji bulan naon? Sawal. Nah, kemudian bulan Dzulhijjah, bulan hapit ada di antara kedua mata ku urang mah disebutna bulan naon? Bulan hapit. Dina bahasa Arab mah teu aya bulan hapit. Ibu kokoreh dina hadis, kokoreh dina Quran moal aya ge bulan Dzulqa'dah. Hiji bulan Dzulqa'dah, kadua bulan Dzulhijjah. Ceuk ibu mah bulan Dzulhijjah teh bulan naon? Raya Agung, bulan haji, lebaran badag gitu. Anu katilu bulan Muharram, nu kaopat bulan Rajab. Tah eta maksud dina surat At-Taubah ayat 30 genep bulan anu diagungkeun teh opat eta. Jadi urang bu ayeuna aya dina bulan anu diagungkeun ku Allah. Ceuk Quran eta teh dikiatan ku hadis. Nah, margi bu kieu. Nah, naon ge aya nu diagungkeun ku Allah. Nah, naon ge aya nu diutamikeun ku Allah. Setiap jam aya, setiap saat. Waktos anu diutamikeun ku Allah iraha fi jaufil lail, di keheningan malam. Sehingga lamun urang ngadoa di keheningan malam eta waktos naon? Diijabah doa ku saha? Ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan dirahasiakeun duka jam sabaraha? Duka jam 11. Duka jam 11 leuwih 5 menit. Duka setengah 12, duka ke jam 12. Pokona mah urang panginten dina jaufil lail teh kedah ngadaroa kitu nyuwunkeun ka Allah. Aya deui poe anu diagungkeun ku saha? Ku dinten naon, Bu? Dinten Jumaah. Di dinya ge sami aya waktos diijabah doa. Dirahasiakeun ku Allah. Saur sapali aya di antara adan jeung qomat cenah kitu. Ceuk ibu atuh abi moal ka saur sapali aya dina khutbah ka hiji jeung khutbah kadua. Ceuk ibu atuh abi moal ka bagean. Ya Bu, Jumatana ge tara anu jelas panginten kieu aya dina poe Jumaah. Kang ibu bade ngetrukeun ngadoa ge pe. Doa teh diketrukkeun sadayana Bu. Angot ibu uwi si bapak uwi naon teh uwi Jumatan mah disayogikeun tuangeun jeung deueutun eta teh meunang pahala luar osok kitu tara. Nah ieu masih gatarara ragu-ragu ngejawabna oge osok anu osoknya keur eling osok teh keur teh eling mah tara da gitu. Neng hayang mah ieu geuning kaharusnya tos Bu alhamdulillah urang mah osoknya punya osok ari nuju mah. Nah salajengna para ibu sadayana tos eta dina hari ibu aya deui di Mekah manaon maqam ijabah. Maqam ijabah teh tempat anu diagungkeun ku Allah. Ai di urang aya teh maqam ijabah geuning ibu sok ajabar ngalabring kaditu teh diparoto geuninnya. Nah ibu di urang mah teu aya maqam ijabah di Mekah aya hiji di mana di Multajam. Multajam teh antara Hajar Aswad jeung pintu Ka'bah. Orang batur mah Bu ngadaraplok eta teh. Jarakna teh meureun di dieu ka dieu mah ngadaraplok ieu ulah batur. Takahade urang bisi ka ditu nya Bu, hayang doa di Multajam sisiku ka batur teh kenging. Teh kenging kitu. Aya deui di mana maqam Ibrahim. Tempat Nabi Ibrahim nincakeun sampeana kana batu teh nya maqam Ibrahim. Lain kuburan Nabi Ibrahim, maqam Ibrahim teh. Di dinya maqam Ibrahim urang di dieu tah. Mohon. Urang di dieu ngadoa. Aya deui hijir Ismail. Mohon. Aya deui nuhun. Aya deui Bukit Sofa. Aya deui Bukit Marwah. Aya deui radah beh ditu saalit di Arafah. Nah eta maqam ijabah di urang mah teu aya. Acara ibu yang ngadoa we nama ka Istiqlal. Mangga amang mah kaditu ka Istiqlal. Ngan di Istiqlal sanes tempat naon? Ijabah teu aya di urang mah tempat ijabah. Tadi ge aya saatul ijabah, waktu diijabah doa. Aya deui ibu masjid anu diagungkeun ku Allah. Cik urang sebut Istiqlal asup moalnya jeung ajabar.
Atapi Masjid Agung lebat teh Bu? Henteu aya ge di mana? Hiji di Masjidil Haram. Sakali ibu salat di Masjidil Haram, salat lohor di itu berbanding 100.000 di luar Masjidil Haram. Kantos ibu salat di 100.000 kali. Ieu teh keur nyase rek salat teh cenah 1.000 kali. Asana teh moal nya. Sok ayeuna henteu Masjidil Haram urang turun saalit ka Masjid Nabawi di Madinah, di mana didinya aya makamna Kanjeng Rasul, Abu Bakar, Umar. Sakali ibu salat di Masjid Nabawi maka berbanding 10.000 kali. Subhanallah. Wah, cenah aya di masjid mana deui? Al-Aqsa di Palestina. Satu kali ibu salat di Masjidil Al-Aqsa ayeuna nuju kaayaan teu aman wae nya Bu. Teras-terasan orang Israel ngebantai di Palestina. Satu kali orang sholat didinya berbanding 1.000 kali. Maka teh kenging aneh. Sok aya jami Bu Abi maka kupingku nyari rada. Pak Jang, Pak Haji matara ka masjid teh kapanan umroh besok setahun sakali geus kakaper. Aya buat teh ka kuping pisan Bu, ka kuping pisan. Tara laras tara ka masjidnya, ka masjid nanti hari Jumatan we hungkul, ari pok teh geus kakaper cenah. Sakali sholat di itu berbanding 100.000 kali. Kapanan di itu teh sapoe ge 5 kali. Tuh geus dikalikeun 500.000. 5 kali 100.000. Allahu Akbar. Ibu sanes ngobrolkeun kitu anu jelas mah pahalana luar biasa. Ulah jadi datang ke Indonesia ngedul ka masjid. Para wargi sadena. Nah ieu rupina anu kedah janten motivasi urang hoyong ibadah haji teh Bu. Anu kedah janten motivasi urang hoyong ibadah umroh teh kahiji ngalaksanakeun panentah ti saha? Ti Allah. Nu kadua kabita hayang ibadah anu berlipat ganda. Mangga ibu rek nical galengan gari payu mah. Abi teh hayang ibadah haji gaduh galengan diical sugan payu. Atanapi balong panjang diical sugan payu. Payu moal balong panjang. Oh ada nu batur. Pek ibu mangga ibu gaduh sawah lega mohon lega sawah teh ibu hayang ibadah haji jual sawah reh mangga Bu. Da inti gaduh sawah mah gampil. Naon Bu intina gaduh sawah? Gaduh beas. Laras Bu? Bae abi mah teu gaduh sawah ge asal boga beas. Da intina gaduh sawah mah boga pare. Laras Bu? Boga pare teu gaduh wios asal boga naon? Beas da loba jama. Sawahna lega teu bogaan beas. Para ieu besar lega sawahna mah namun teu gaduh naon? Beas. Urang alhamdulillahnya teu gaduh sawah tapi gaduh naon? Eta mah jang ngubaran urang Bu nu teu gaduh sawah gitu. Tah Ibu janten kamurang kali ka putra urang tanamkeun urang sing tiasa ngalaksanakeun ibadah haji. Udah cenah daftar ayeuna mah lila keneh berangkatna ge 24 tahun deui. Eta mah urusan Allah. Ulah sok pipilueun urusan Allah mah. Da aya anu kedah angkatna 2030 dikersakeun ku Allah 2023 angkat. Kumaha carana? Batur teu ngalunasan. 200 jama teu ngalunasan. Atuh anu di awal anu di akhir teh tiasa dieredkeun gitu. Hayang ibu ibadah berbanding 100.000. Hayang aya nu acan nyobian. Bu atuh nyobian teh acan. Sok engke mah ngajar ruah sawah. Anu ulah sawah batur mah dijual. Ek ngajual sawah batur we ulah. Teh kenging bare besadayana. Keun nyabunya urang mudah-mudahan mah tiasa ngalaksanakeun ibadah haji atuh gaduh pas-pasan artosna teu gaduh langkungna deui je bageus kolot ieu teh ari artosna pas-pasan kur gaduh sakitu-kituna aya tanu ngajak umroh murah deui 20 juta sugan aya mangga ibu angkat ngan urang lamun geus wajib ibadah haji mah kedah ibadah haji heula minimal daftar heula mohon Bu tak kitu Bu abi ngorehan pahala nu berlipat ganda teu kapenak 100.000 geus aya salat di Masjidil Haram, 10.000 geus aya salat di Masjid Nabawi, 1.000 aya salat di Palestina. 100 berbanding 100 teu aya. Menakan teh berbanding 70.
Sahajami anu salat fardu dina bulan Ramadan, satu kali kita melaksanakan salat fardu di bulan Ramadan, maka 70 kalian di luar bulan Ramadan. Mata urang sok nyiheunkeun ka Allah, wa ballighna Ramadana, ya Allah dugikeun abdi kana bulan Ramadan kitu. Tos bu eta bulan nyebatan tempat-tempat anu diagungkeun ka Allah. Kasebat teu ajabar. Mangga ibukeun ziarah nya ningali masjid ada hade di Jawa Barat. Ngan sumping ka ditu teh ulah waka selfie. Tahiyatul masjid heula, ieu mah heulakeun selfie atuh da. Tahiyatul masjid di mana, Bu? Di Pangkar, Bu. Upami ka Masjidil Haram bareng lebet teh ibu misalnya ka pintu masuk. Teras tawaf ta eta gegentos tahiyatul masjidnya. Ari ka ieu, ari ka aljabar gegentos tahiyatul masjidna ku selfie. Sanes musab tahiyatul masjid heula engke we, selfie mah belakangan gitu. Para wargi sadayana urang uwihkeun deui kumargi urang sadaya ayeuna aya dina sasi anu diagungkeun ku Allah nyaeta sasi Rajab. Panginten kieu pertarosanana kedah kumaha dina bulan ieu teh jeung ulah kumaha. Para ibu sadayana nah kumaha sareng ulah kumaha laras Bu dina sasi ayeuna dina Al-Qur'an fala tadlimu fihinna anfusakum kahade aranjeun sadaya teh kenging bade mendolimi diri anjeun. Atuh cenah ari kitu mah meunangnya dina 8 bulan mah dolim. Kenging teu Bu? Teu kenging. Maksudna upami urang midamel kadoliman dina ieu bulan, maka dosana langkung ageng di hadapan Allah. Sami ketika urang midamel kasayan dina ieu bulan, maka langkung seueur nilaina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu terang teu dolim? Bodolim teh naon da bahasa serapan itu. Bahasa Arab terus jangan bahasa urang. Mohon, tah dolim teh kieu contona. Ngan iman teh doraka. Iman teh doraka margi teu aya larangan. Dina bahasa agama namina wad'u bi ghairi mahalihi. Eta namina teh dolim nempatkeun hiji perkara si dina sanes naonna tempatna. Ibu gaduh katel disimpan dina meja makan. Ibu gaduh katel, gaduh tampolong terang tampolong. Nu eusina naon? Nu menjijikan disimpan dina ruang tamu dina meja. Nah, dolim. Henteu ari doraka mah nyimpen katel luhureun naon teh Bu? Luhureun meja makan teh. Ngecek barudak anu mah tidak estetis gitu. Mohon Bu, teu pantes katinggalina ge. Nah, eta dolim. Ngan maksa dolim di dieu mah aya opat. Anu jadi doraka mah hiji dolmul abdi li rabbih, dolimna manusia ka Allah. Kumaha atuh dolimna manusia ka Allah? Anu kendahna Allah teh ditauhidkeun, ibu teh urang teh ibadah teh estu ka Allah ngumpul, teras we Allah disembah, berhala disembah. Arca disembah teh teh jami naon? Dolim. Si Abu Jahal teh gade Bu Abu Jahal teh. Abu Jahal teh Bu percayaeun Allah teh anu nyiptakeun. Percayaeun Allah teh anu ngarizkian. Ngan giliran ibadah Abu Jahal teh ka Allah kana naon? Kana berhala, kana arca, cek ibu mah kana tape. Tape kong patekong. Oh nya patekong, hari tape mah peuyeum. Kira ibadah kana peuyeum. Tape kong peuyeum sampu. Nah patekong tak gitu. Oh sok urang kitu tara. Moal urang mah menyebutkan Allah teh ngarijeukeun ka Allah. Ngan anu paur teh aya namina teh sirkul asghar. Naon Bu? Ari tadi mah sirkul akbar, sirik anu besar. Aya sirkul asghar, sirik anu naon? Anu lembut nya eta naon teh? Ria teh. Salatna mah ngan salatna butuh pamuji ti manusia. Getol lamun dipuji geus salat, lamun teu dipuji bau.
Ngaos Quran mah ngan ngaos Qur'anna sanes karana Allah butuh pangabakti manusia. Tak gitu. Eta teh sirik asgar teh riya teh. Naon ari riya teh geus we ibadah sanes karana Allah hayang katempo ku manusia nya teu ikhlas teh. Ikhlas teh biasa diucapkeun. Ari ikhlas teh naon atuh? Ikhlas teh nyawana amal. Mohon Bu. Ibu hayang gaduh pimantuan anu bageur. Kasep, hayang. Mohon Bu gaduh pimantuan kasep, bageur, soleh, ngan teu hirup. Kersa. Lah, alimnya kasep nama murang kali teh, pinter ngan teu hirup. Ibu jalan-jalan ke Madinah, kangges ke Madinah. Ka ditu ka hajet. Ka Haji Jenderal Mustafa kapan Madinah bahasa Arabna eta teh kota. Ibu jalan ka kota ka ditu aya jalma diajak seuri teu milu seuri. Di jebian teu keheuleuh, digetok teu ngalawan. Resep ibu kan kitu henteu. Naon nu kitu teh? Patuh lu sok diame pajangan. Tah jami teh rajin salatna teh. Salat lohor ge 6 rakaat. Batur mau 4 rakaat 6 rakaat salat lohor ge rajin. Wallahu akbar. Maca Qur'an ge sapoe teh menang 2 juz gitu. Ngan hanya ka eta maca Qur'an sanes karana Allah. Karena butuh pangalam di manusia, butuh pamuji di manusia. Salatna henteu karana Allah, butuh pangalam di manusia. Tah anu kieu ibadahna moal dinaon Bu? Moal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Naon margina? Margi teu aya naon? Ikhlas dina manahna. Sedangkan ikhlas teh nyawana amal siga nyawa di manusia. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas. Cek Imam Ibnu Athaillah gitu. Yeuh ari amal teh siga patung anu nangtung. Nyawana amal nyaeta aya ikhlas dina naon? Dina hate, dina mana? Wios ibu mata kurang sedekah seueur ge asa ikhlas. Terus Bu, daripada saalit sok teu ikhlas. Kersanya ibu sedekah saalit teu ikhlas. Kersa mah Bu, nya meuning kae seueur naon? Ieu mah keur maca Quran teh meunang 2 ayat, apalun 7 RT. Abi kaditos maca Quran meunang 7 ayat. Apalun batur di ujung eta di ujung salamunggah tapi ke ujung deui. Si eta geus maca Quran sabaraha? 7 ayat keur masa eutik bebeja kana. Ka batur sim seueur ge bebeja ka batur mah teu jadi naon? Teu jadi kasayang ibu. Kunaon eta ibu teh tungku wae jam wayah kieu tungku wae ibu. Kapanan ieu teh sore? Kapanan abi teh wengi gugahna wengi teuing jam 1 tahajud. Cek si ibu teh, ibu da abi mah teu naros. Abi mah naroskeun ibu kunaon tungku wae ibu ngabahas tahajud. Asok kitu beunnya. Hindari urang kantor. Naon margina? Margi upami urang beramal, amalna teu aya ikhlas, maka moal bade ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Dina surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tos eta dolimna manusia ka saha? Ka Allah. Nu kadua dolmul abdi li ghairihi. Dolimna manusia ka batur. Dina palih naon? Bi adiyatihi menyakiti orang lain, nganyari batur teken ibu. Nganyari batur kumaha fi a'radihim dina kehormatanana. Ibu nyeuselan batur lak-lak dasar di muka umum. Moyok ka batur di muka umum itu ieu lak-lak dasar nyeuselan sanes kanten. Ngalaruskeun tapi tujuanna mempermalukan orang lain di muka orang lain. Nah iya menyakiti orang lain teh kenging. Deui dina naon deui al abdanihim. Atana menyakiti orang lain dina badanna. Sok aya geuning Bu aya namanya jami teu pukul-pukul ditakol. Eta gang motor. Kan ka dieu mah aya gang Darul Hidayah. Di jalan mah aya gang motor. Emangnya geng naon?
Geng motor cobi ngarango motor abring-abringan aya jami keur mapas isi jalan nyanak pentungan ditakol. Jami ketua teu dosa ditakol. Jangan kita menyakiti badan orang lain. Naon deui dina dolim kana harta batur. Urang mah jongjon ibu melakan dibalong teh melakan lagu dipelakan ieu teh sajuta geus katingali baradak dipiheulaan dibedahkeun. Urang anu melakanana, urang anu marabanana, nah anu miheulaan. Cok cobi, ibu ngingu hayam 10 siki, cek ibu teh engke jang lebaran, geus sataun baradak, isuk poe Salasa lebaran, cek ibu teh engke poe Senen teh rek dipeunjit, malam Senen dipiheulaan. Ek teh cager kumaha mah kitu. Budi abi mah aya teh kapungkur. Jami teh ngiridit motor 3 tahuneun, pangitna tahun 82-an. Nah, tos kitu teh Bu, pas lunas. Mun urang mah pinten lunasna teh poe Senen, poe Salasa dicandak. Apa dan geus lunas geura. Nah ieu jami anu dolim terhadap orang. Naon deui urang ngobrolkeun batur, ngagogoreng batur, teh kenging pisan. Mari urang tos naon? Tos dolim cek Kanjeng Nabi, man kanat indahum adlamatun li akhihi. Barang siapa yang pernah mendolimi orang lain, mendolimi dina kehormatanana, dina hartana, payatahalalu minhu ayaum qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Engal ibu kedah nyuhunkeun dihalalkeun sebelum dinar dan dirham tidak berlaku. Naon Bu sebelum naon? Kiamat. Sok engal nyuhunkeun dihalalkeun. Kumaha lamun teu nyuhunkeun dihalalkeun? In kana lahu amalun shalih ukhida minhu biqadri madlamati. Upami urang gaduh amal sae, maka amal sae urang bakal ngalih kanu didolimi kitu. Ibu lamun gaduh bawa laukna teh dialaan ku batur, maka kasayan jalma anu maling lauk urang bakal ngalih ka urang. Harus kumaha cenah si eta mah tukang doraka? Eueuh kahadeanana ge, maka kaawonan jalma anu dipaling laukna bakal ngalih kanu maling. Mata urang teh yang capek-capek teuing bisa senal anu nyana. Abi ge kantos senal sisirangan. Pernah didugikeun ka ibu, gaduh senang sisirangan, salat di hiji masjid. Ari uwi teh teu aya, ulah stres, senal lagi stres ieu. Ya iya, senang lagi senang naon? Stres sisirangan. Ikut pilagi senal sisirangan di sana. Ulah-ulah capek naon margi dengan karunya si itu kahadeanana ngalih ka abdi. Matak ibu cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Upami terangkeun anjeunna tos diupat ku batur, mohon. Harusnya tos digibah ku batur, hega kuping ku Umar. Umar masuk nyampeurkeun, mun ibu mah nyerenteng. Si eta cenah ngobrolkeun ka abi nyerenteng langsung dah. Umar mah sampeurkeun ku Umar, di pasihan artos. Ieu hatur lumayan mun urang bade 100.000. Oh sok ibu kitu tara. Ibu teh nguping ibu teh da diobrolkeun ku si eta teh engal we masaku. Supingan kurang ibu ieu hatur lumayan. Naon margina? Kasaean si eta jama geus ngalih ka saha? Ka urang. Sesah teu begitu. Sahabat mah tiasaeun kitu teh. Urang mah sesahnya mu ical sandal sapasang itu bisa bobo ka mana. Ical hayam dipencit isuk kabayang lebaran teh incu dararatang budak dararatang geus kabayang rek ngopor hayam. Eueuh hayam teh. Para wargi sadayana para ibu da eta panginten. Maka Kanjeng Nabi ngadugikeun man iktata'a haqqa imri'in muslimin faqad auzaballahu an-nar wa harrama al-jannah. Sahajamian mengambil hak orang lain, maka wajib ka anjeunna asup neraka, haram lebet ka surga. Itu mengambil hak orang lain teh sandal batur dicanda. Maka ku abdi di ditu di masjid da sok heran. Kenceng mus ical. Aya we jami teh. Geus diborogon si kenceng teh kan tihang masjid. Masjid aya tihangan badag, saluhureun beuteung muding, da anger tongengkeun. Allahu akbar jamaah eta. Diketrukkeun jeung bubuk-bubukna we.
Para wadi sadayana berarti eta jami teh sesieun ku saha? Ku Allah. Toh, sahabat naros ka Rasulullah. Wa in kana yasiran ya Rasulullah. Kanjeng Rasul kumaha cenah lamun nyanakna teh saalit? Cek Kanjeng Nabi, wa in kana qadiyan min arab, sok sanaos saalit tina kai irah. Bu. Dupi di salam nunggar nabi di daerah urang. Kapungkur sok aya keneh pager bumiku awi. Nya katanya ayeuna mah kapanan sok beusinya. Kapungkur mah ku awi. Awi teh sok aya kolot na sanes. Sok aya anu teh namina teh bobona. Tak urang uih barang tuang. Aya nu nyelap bade di naon namina teh? Nah, ku urang teh motongkeun saalit sami korek api. Kantos kitu teh. Tah eta teh dosa kan. Mun eta teh dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abi cangkeu tadi dieu. Cangkeu. Cangkeu aya we motor batu dicalikan we 5 menit. Cek ibu dosa teh eta. Dosa geuning osok. Ya punya dosa eta teh mun cenah make dosa. Ari cek dina Al-Qur'an, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin." Sekecil apapun apa yang kita lakukan akan ada nanti diperlihatkan pahala kebaikan itu. Sekecil apapun kita melakukan kejelekan, bakal aya kejelekan itu. Nah mudah-mudahannya Bu, nu saena dihapunten ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Nu aweuna dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Yuk urang sasarangan dinu kan seueur sawah nya. Kantos ibu ngalage nya di sawah batur. Bu, kan ieu mah eta sawah teh sawah batu. Ieu mah urang ngobrolkeun warok. Urang ngobrolkeun warok. Sok saos saja rada tebih. Eta teh aya sawah batu. Saas ku urang teh diancuban, genyerna dialak teu wawartos. Ceuk abdi mah eta teh dosa. Mohon Bu, lah cenah teh dipelakani, ari sawahna eta sawah asa diancuban. Ibu sepuh kapungkur sahanya mun ngalangkung punten ngiring ih hade teh osok aya keneh kitu ayeuna zaman punten ngiring ngalangkung kana tanah batur aya ibu ngaliwat botram ya cenah enaknya lamun mamna dina lureun daun ngalah daun cau batu ari si ibu eta cau batu ilah amalakna leres Bu. Nah urang mah ieu teh teu karaos, asa teh dosa, ceuk abi mah dosa, teh keng mujeng daun cau, tadi ge sacieu ge dosa, anggot daun cau sakieu wadagna. Cenah bae engke we ari pepenak minta dihalalkeun ibu, ngaranna izin mah sebelumna. Mohon minta izin itu harus istadana yastadinu sebelumnya meminta. Lamun atos mah pemberitahuan. Kena punya namun orang panginten kedah nginunkeun dihalalkeun eta dan para ulama mah lamun kaajengan anu waro kedah hati-hati ibu nyarios masihan artos 100.000 Pak Kiai ieu 100.000 kangge ngarokok sok coba ieu ceuk Kiai meser 100.000 jang ngarokok atuh kabeh kana rokok da ceuk nu merena 100.000 jang naon jang rokok. Wah, asal ka abi masihan ibu, mah 100.000, masihan 500.000. Da contoh mah kudu hade. Ieu cenah masihan ka ngarokok, abi bingung tara ngarokok. Kumaha ieu nitahna masihan rokok, yang ngarokok dah gitu. Bu ari nu abi mah sok taliti nya dina sanes kanten painten. Para wargi sadana, tah eta dolimna manusia ka saha? Ka makhluk anu sanesna anu katiluna dolmul abdi li makhluqatih dolimna manusia ka makhluk Allah anu sanesna urang kasihan contoh ka binatang mohon Bu ibu osok ngingu hayam gadunya ditingkrab tara di paraban tara ngingu urang ngingu manuk di kurungan tara di paraban kantos teu kapae ngingu ucing ditingkrab tepikeun ka paeh kantos jajan kantos ngarenos sirup jeung daun pacar awas ya doraka eta teh nya punya ngan untung can baleg nya punya keur alit keneh ceuk kolot jeung mamatahan teu bener di kolotna teh
yeuh cenah lamun dipacar hayang beureum sok daun pacarna make sireum direnos. Terus punya kitu nya. Abi reuas da untung harita teh bener duka 6 tahun. Ngaralah daun pacar dengan sireum direnos ka dieu keun. Allahu akbar doraka. Sireum hayang naon? Hayangan hirup gitu. Aya deui naon ku? Aya deui. Naon nu aya deui? Sok ibu ka bumi aya uci. Aya we ucing teh ngadahar hulu lauk. Kapanan dibanjur ku cai panas? Pira ge ngadahar naon? Hulu lauk. Bu, jama-jama soleh kapungkur. Di urang mah aya pira ge? Aya moe pare, aya hayam, nyatuan pare dikatepel. Ibu ayam mau hayam nyiapkeun sakilo. Kantos teh ibu kieu ka hayam, pek hayam sing seubeuh. Bu, aya waliullah, wali-wali Allah nyanak gula. Ngahaja mun ibu mah meser gula kawung sabonyor, nyanak we dipotongan nu saganu teh jadi opat, simpan di hiji tempat, maraban sireum. Kantos teh kitu. La ilaha illallah. Atuh ibu sakali-kali emang meureun sireum hayang barang dahar. Ya punya. Cobian sakali motongkeun gula dibagi opat, ieu jang sireum karunya. Tah ibu lamun geus kitu, itu tingkatan para wali. Sesaunya ternyata jami teh seueur anu naon? Seueur sarolehnya. Urang teu acan ka naon? Teu acan ka udag, teu acan bisa ka contohan. Tadi sejarahna Umar bin Khattab lamun geus diobrolkeun ku batur sumpingan, ieu hatur lumayan ibu kanggo jajan. Cek ibuna isuk mah ngobrolkeun deui. Kitu bari sadayana. Atuh sakali-kali wih teh dieu teh nyanak gula simpen ieu jang sireum gitu. Allahu akbar. Entengnya amal solehnya. Nu kaopat Bu. Nu kaopat terakhir dolmul abdi li nafsihi, dolimna manusia kana dirina. Ketika ibu teu ngalaksanakeun salat, ibu tos dolim kana diri urang jarida. Ketika urang teu bayar zakat, urang geus dolim kana diri urang jarida. Ketika urang teu ngalaksanakeun ibadah haji, padahal urang geus wajib, urang geus dolim kana diri urang jarida. Wa ma dolamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Al-Baqarah 57. Teu pati-pati dolim jama-jama ka kuring, hakikatna manehna keur dolim kana dirina nyarira. Jadi ibu rajin salat lain jang Allah teu butuheun. Mohon Bu, ayeuna tekeng urang dieu atuh tekeng di dieu sasalam nunggal sadunia jami teu iman ka Allah tidak dirugikan. Sadaya jalmi iman ka Allah, rajin ibadah sadunia, Allah tidak diuntungkan. Hartosna kumaha? Urang ibadah jang diri urang sorangan, urang ngedul ibadah madaratna jang diri urang nyarida. Insa'a payumin, insa'a payakfur. Anda mau iman silahkan, mau kufur pun silahkan. Sadayana bakal kembali ka urang, termasuk ibu urang ngaos ka dieu sanes. Ieu teh kangge saha? Kangge urang nyarida matak engke mah lamun aya hujan ageung kedah alhamdulillah. Terus ngaji pahalana leuwih gede. Mohon Bu, naon margina? Al ujratu biqadril masaqati. Pahala teh ditinggal tina ukuran naonna? Masakatna. Lamun root jeung hujan beda pahala ngajina. Man urang mah hujan teh alhamdulillah rabbil alamin ngaji pereng. Para ibu sadaya eta ulah dirugikeun mugi ageng manfaatna hapunten Rasul. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngisi dina sasi Rajab ku berbagai macam kasayan sing dirugikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang kana sasi saban hadan wa iyyakum ajmain taqwa wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.